Ona king jimat awaking tong sok rungsing dimana lamun manggih kapusing, ulah nyerah dimana mun manggih masalah, ngaran-ngaran rumah tangga moal leupas tina gogoda jeung cocoba. Sing sabar dimana pamajikan atawa salaki urang goreng dina akhlakna, ulah kabur tina sagala rupana komo lamun nepikeun ka ngabewarakeun, woh eta aeban pamajikan atawa salaki kabalarea. Jalma anu sok ngabejakeun kaaiban pamajikan atawa salaki, anaki eta teh dosa kabina-bina. Lamun anjeun geus teu suka, bikeun ka indung bapana, anteurkeun ka indung bapana, ulah nepikeun ka nyiksa anak mitoha. Dimana lamun anjeun geus pepegatan, disebatna eta urut atawa potongan, mangkade ulah nepikeun ka diomong-omongkeun ka batur, diumbar-umbar ka gorenganna ka batur, ku ngomongkeun goreng akhlakna, boh eta ka urut salaki atawa ka urut pamajikan. Sing ingat, urut salaki atau urut pamajikan teh pernah mere kabagjaan di eta zaman nutos kalangkungan ku urang. Angguran ayeuna mah urang kedah silih doakeun, silih ngadukung yen sanajan urang tos pepegatan supados urang tiasa pinanggih sareng bagja.